Can bae man kabur bae. Teh. Bener orang. Angsa teh. Kapan sih masa-masa karena ke aing? Kamu gak tahu aku tanpamu bagaikan kuda lumping tanpa lumping. Aduh, kudanya doang. Sayang. Haram jadang yang tembalan. Bat nyamuk ieu mah. Kembalina. Harganya sih. Melel. Ih, lain bisa kenalan ini. Mantap. Weh, gua lupa sih ya. Aduh, biar pusing yang jadi RT. Warga teu menang BLT, RT anu salahkeun. Menang bansos, RT anu disalahkeun. Ya cuma ini kudu dikeun diri lah aing ngalamar jadi RW. Sudah bae jadi kepala desa. OM. Sini. Aya naon teh? Ini buang belum rebon teh. Haram jadi halugan amat cak RT. Naon? Sobai. Rakiwat. Aing yang nanya, ada ya? Iya em. Aing yang nanya yo. Aing sia keur peuting si Acul teh udah naon? Udah naon. Aing keur penting urang Udah. Oh, tapi dia udah berusaha. Kuancu lah, masuk ke tuang bang. Sial. Nyok itu mah aing mah Indonesia. Mau PT diajak. Oh, diajak ente. Oh, nyata diajak kayaknya. Oh. Ewel kemali ya. Jangan bayar hutang ya nak aing. Mungkinkah bila ku takkan sendirikan, bila ku takkan sendiri, takkan sendiri. Ira asa bayar hutang. Bayar hutang ira bayar hutang. Aduh cul, aing can boga duit. Nah sorangan meureun aing keur penting kena palak. Eta mah urusan sia. Pokona mah usahakeun je bayar hutang ka aing. Itu cul aing nyangan deulan lah. Oh, gerak itu lah. Guna saya dijaga. Heeh. Bantu tah. Heeh. Oh, aing nyangan duit ka mana dia? Aduh, cerita mah hutang deui ka si Acul. Coba aing karep lah, komen 5 dompet. Pak RT, semua kabarna cager? Alhamdulillah cager. Ari dinya saha? Sok kenal ka urang. Melel. Anya ada sini teh bau amat. Kan habis ya. Kan kotok aing. Atuh bau tai. Tadi kotok nangkan tai. Pantes satu aya kitu mah bisa jadi bau tai. Asa ngomong-ngomong melel anak saha? Melel anak kimong teh anu sok ngadu kotok. Aha, aing ingat. Anu sakiri disunatan ku jin teh lain. Ih, Pak RT. Lain urang mah disunatan ku bengkong. Nah, bener kitu malel. Pasti anak si Kimong. Heeh. Pasti si wau katang kulak bapak sia tah. Sih ngomong mah aya bapak aing. Oke, pokoknya mah amun balik tanyakeun melelnya. Oke, kang tanyakeun lah. Ulan teu urang aya perlu ya. Ya. Siap. Engke tanyakeun ke bapak sia. Pak RT. Woi. Yo, lawang aja dia. Yo. Tang sih. Boleh bisa kayak duit.
Ai, boro-boro duit saya pakai temake ai. Jadi orang ketawa. Ai saya duit geus naon? Butuh duit ieu. Butuh duit mah gawe tuh. Kayak aing bisnis mah. Tah, mun bisnis aing hayu, ajak aing. Aing cia. Hayu aing mah bisnis mah. Aing jeung aing bisnis, bisnis so. Oh. Ngomong-ngomong bisnis naon yeuh? Terus ieu aing. Ayeuna, ayeuna. Elah. Buru-buru amat sih, ih. Geus soalnya butuh duit. Ini butuh san Oh, nya. butuh duit geus. Oh, Edi. Kemana? Ya sip. Si OM tadi ngajakan bisnis naon ya? Penasaran aing. Pindah hidup bae lah. Lumayan bisnis. Be, ayo saya amat sih Be ya, aduh. Ayo. Masa si bangke kamari mengahayu-hayukeun ka aing. Ayeuna da hendak bisnis. Embung ge mana molor bae sialan dongan. Wah, Medan teu galak tuh. Ajakan bisnis nih ah, digandaikeun. Kenal siapa di dieu sosoranganan si Medan teu galak. Keur nungguan awi mendoyot aing. Di mending jeung aing bisnis ayu. Bisnis naon ieu? Ini sahi baik ini. Duitan eueuh. Coba duit mah Berangkat. pasti ada duitan bisnis aing mah. Hei. Duh, aing sing amat ieu. Apa gara-gara kemari meureun aing akan kotoknya. Jadi betul aing kaget yeuh. Aing sing mana nya? Di sini dinya coba. Tuh aing kalian di DB lah. Ih, ngegedog atuh ngegedog. Ih. Jalan doangan ngegedog. Cicing. Tong aja dog. Ini asal jalan nih bohong. Beku yang ganteng, Melel mau berak dulu ya. Aduh, goblok. Kereng pre. Up. Nah, iya player bisnis maksudnya ieu. Bisnis naon? Udah ieu tambang dan sembarang tambang. Itu kumaha bae. Yang penting jadi duit aing mah. Mau boboy jelema ngalian tambang lamun isian ieu. Betul tuturkeun. Aduh, baik kemana yuk? Akan aing kan udah kok leungit. Tuh, mau menang komisi aja ka PRT. Tuh. Udah heula em. Sampean beni ka mana keun sia? Aduh dijual lah, pre. Masa pun digadekeun ke tukang bank. Dijual ka saha? Patang kulak, masa kali sih. Terus ayo. Wah, maling membesianya. Nang mana sih ayeum ge? Lain tuh. Nang nimo aing mah, perlu bahasa ngomong. Tanya ke dapet tah. Oh, itu yang nimu aing mah. Ah, tuh percaya aing. Ayo terus usir kemana ke diem ge? Nyawa aing kana tujuan yang beni ke mana kan ieu. Temenin ku aing dia takkeun hayu daripada dia bingung sia. Lu bae jeung aing. Ayo, Aji isian beni kita manakeun. RT kemarin aing ngadengnya di sini melel nya nanyakeun geus kurban. Oh tunggu sih. Oh eta ngaju embe aing ye. Ais barang benang di barana. Yo, menang di tangkulak-bulak dua ye. Aing onam calo doang teh. Di sia meunang, teh nyana meunang. pokoknya mah bagus teh bena. Gemuk bal gagal lah. Super ieu mah beuna. Mau beuli teh ya? Aing udah klaim bung bayar membes dia. Aing ini kurban sarua bulan haji ka keur deui yo. Aing mah aing geus pesen dikasih elel yo. Banyak lagi geus kabar-kabar ieu teh keur adi yo. Ya lo kebawa kene teh, bener nu ieu pasti. Ayeuna kurban mah, gua tamung-tamung teh. Elel burik, ieu bae super. Sehat jasmani dan rohani intena. Uru nu elel mah bena, ieu geus gitu. Bagus.
Oh, Pak RT nu ieu bae. Nu ngalara mah kuru. Mate. Enaknya PT tumpen ramean kieu. Iya Lel, budak nggak jual embe ke aing. Lumayan tengenangan kasih siang saya janji. Aju, embe aing kemana? Hampura ieu PT-nya. Tadi pas melel berak, benda teu nyaho leungit. Aing bisa leungit kitu Gus Jalel. Aing mah teu ngarti mah kudu aing ganting tapi pokona mah. Geus ulah hese-hese teh menu aing bae. Emang si Melel dipercaya sama ieu. Aing sehat be. Kadang col, kadang asa wae aing embe ya, asa wae ya. Asa wae. Bener ya, bener. Wah, penang imam be aing, penang di mana? Lah si OM ieu mah. Parah. Enggak aing ya, nang di mana sih? Pantesan be aing tadi leungit. Mau jadi siga malingna. Urusan siar mah. Aing gaplek Kak. Merah, rolling, action, action. Aing lagi udah. Enaknya PT. Enak. Ya anu kalau anak. Edan kasih dulu. Iya. Guys. Jangan lupa subscribe. Ini adalah karakter satu. Oke guys, selamat sore menjelang malam. Tetap dukung kami. Jangan lupa like, komen, Share dan subscribe. Dan sare aing teh terus channel kita Buntis official ya.